keur manggung. Karek aya urang Sunda. Urang Sunda. Urang Sunda. Ping. Ping. Mam ka diheula nempo heula ka dieu tuh. Uluh Pedro dangdak dengdek ngilikan kaos wajuna meni warna pink ieu. Atuh princess orang mah. Lain ieu alus kieu eta kaos di mana ieu? Tong era ngomong bahasa Sunda. Ya bener atuh pan orang teh asli orang Sunda. Hade basa gorengku. Basa. Tah gitu. Ieu dibacana naon eta? Ieu teh. Tong era ngomong bahasa Sunda. Nu ieu. Aem orang Sunda. Oh berarti orang Sunda. Itu pisannya. Darah Sunda geus ngageblek je. Atuh da urang mah gede Sunda. Ya benar. Duh Sunda. Pokona tong hilap di peser yeuh acuk orang Sunda. Cihuy pisan. Di Pulau Oge igena. Mana igena cuy? Apa kok nama teh angan lah sareng. Mukhlis tah eta aya. Bener ya. Pokona ulah lila sok bangga. Insyaallah barokah istiqomah dajang orang Sunda. Cekidot lah pokoknya mah. Good job. Urang Sunda beunghar ku bahasana. Orang Sunda mah pokona mah kararaya pisan. Komo jadi urang salaku orang Sunda, ulah era ngomong bahasa Sundanya. Pokona mah komo mun make baju I'm orang Sunda. Cihuy pisan, keren pisan. Jadi tampilan urang teh tambah gaya. Wah, komo rek deketan randa mah. Pede pisan. Nih, baju I'm Sunda. Beli. Urang Sunda ulah era ngomong bahasa Sunda. I'm orang Sunda. Cihuy pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka ayem orang Sundanya. Tong era ngomong bahasa Sunda. Tong era oge meuli baju ieu ya. Aduh. Keur mah lembut bahananya jeung moal era dipakena nya. Pokona mah bagus lah. Ayem orang Sunda. Sampurasun kanggo orang Sunda kangge dulur sadayana. Pokona mah tah saya geus pake tah. Cing abdi ge tos ngangge tah baju ayem orang Sunda. Gitu pengucapan ge nya orang Sunda mah. Pokona mah sok dipesen dibeli lah ka Instagramnya ayem_urang_Sunda jeung kasaha cuy Muhammad Muklis. ka IG pribadina Muhammad Muklis. Pokoknya masuk cari di DM lah, dipesen engal pilih kamu jeung KCM-keun. Tong era make baju I am orang Sunda we. Sunda pride, bangga jadi orang Sunda. Tolok tok oleh-olehan, nu montok beki oleh-olehan. Artinya Ya itulah. Ayo ngomong lu. I am orang Sunda. Ieu mah Sunda bobohongan. Cihuy. Sampurasun dulur-dulur anu di lembur, baraya anu di Jakarta. Yeuh kuring ngingetkeun. Ari abdi teh ngaran teh Densul atanapi Suleka we. Tah saya teh orang Sunda asli bisi teu percaya tah AM teh orang Sunda. Mangkana ari ngomong Sunda teh ulah aya ka era. Kudu yakin orang Sunda mah nya. Tah AM orang Sunda. Sing teu percaya Densul Suleka we teh orang Sunda. I'm orang Sunda. Tong era ngomong bahasa Sunda. Pokoknya Sunda is the best. Teu bisa ngomong Sunda mah. Tadi Cilepeung. Atur nuhun, mudah-mudahan tos ini bermanfaat buat semua.
kasih buat voting I am orang Sunda. Pokoknya sukses selalu. Makin besar votingnya, makin banyak cabangnya, produksinya makin gede. Pokoknya yang terbaik buat I am orang Sunda. Iya, siap. Baru dapat kiriman dari kaos I am orang Sunda. Wah, gila, ini bahannya adem banget, enak banget, pilihan warnanya banyak, dan yang lain-lainnya juga banyak. Di order ya buat orang Sunda, wajib. Sip.